Urang Sunda lamun ngomong teuing kunaon dina tengah kalimat anu aya huruf B atawa D sok dileungitkeun. Contohna, Mang, urang ge liar ka Bandung. teuing euy, ban motorna ge kempes can ditamal. Ke sore urang ka Lembang. Rek naon? Meuli pinang? Heueuh, pinang baneng. Oh, sugan teh meuli enog. Yang satu urang ka handap heula meuli senal. Urang nitip lah meuli senok. Senok naon? Senok temok. Oh, heula tuh. Urang rek mani heula tuh nya. Aya anukna? Aya nu eueuh mah emer. Heueuh jung gramani metong bau doma. Maneh bau muning. Maneh bau muning. Ganeng mana genut? Genut. Oh, ganeng mana genut? Seringkali kau merendahkanku, melihat dengan sebelah. Selain ngaganti huruf B jeung huruf D dina tengah kalimat, urang Sunda boga kabiasaan ngaganti huruf J ku huruf Y dina tengah kalimat. I don't know, ting kunaon? Yo, uing tas balanya baju. Alus teh? Maneh mah paling menang nganyuk. Naon ieu urang kamari menang meuli ti Cianjur? Sugante ti Banyaran. Naon ti Banyaran? Tadi enjing-enjing oge banyir? Nah banjir, kan di Banyaran mah seueur tanyakan. Geus mana mah teu balik ditonyok berak wae. Anjing? Bau yang anjing atuh maneh teh. Nah kitu. Urang masuk trauma euy, bisa tukang dawat. Darawat anjing, dawat. Dawat. Tuh nya, tukang dawat. Kunaon maneh? Kacepet kan.